Di pasihan genjer ku abah nasihana nepikeun kasababedan aheg teh runtahna oge katmaro satengahna. Tadi teh isuk-isuk abah nasihana nganteuran genjer kat sabeungkeut kieu lanjut we tos beres bagawean mah ku abdi teh bade ditek-tekan. Abe buru-buru diasakan pek teh geuning anu kolotna oge katmaro kieu. Jigana ala teh men ala we meureun teh dipilihan anu ngora jeung nu kolotna. Yeh nyakin heula abdi teh panasaran hayang muka heula paket tadi teh anu nganteuran paket isuk-isuk teh. Nya eta pan teu kaop scroll ningali anu murah anu alus langsung we di check out. Masya Allah cantik pisan ieu mah keing bonus 2 wadah sambal ning tuh. Ieu teh satu paket isina 4 picis piring, 4 picis mangkok, tiasa satu warna, tiasa oge warna-warni jiga abdi. Tah anu mangkokna lebarna 15 cm, anu piringna 20 cm, pokona mah cocok pisan ieu teh. Bahanna PP5 tos food grade teu bau plastik, pokona mah ieu teh kanggo sehari-hari mah enakeun pisan. Salian ti warnana nu cantik-cantik ieu teh pan anti pecah, jadi lamun gaduh murang kali alit mah ieu teh moal matak paur. Entos ayeuna mah muka paketanna urang lanjutkeun we motongan genjerna. Mangganya pamiarsa bilihna aya nu hoyong samian mah tinggal cek we di keranjang. Alhamdulillah ujug-ujug entos beres ning tuh motongan genjerna. Tuh anu ngorana keing sacarangka, anu kolotna keing satengahna. Tah ieu nu disebutkeun maro teh satengah kanggo runtahna, satengah anu diarahna. Matakan ayeuna mah urang langsung we canda kaditukeun ka pipir ulang langsung we buang.